ketika orang memandang babi di Al-Quran 4 ayat menyitir tentang babi. Babi teh diharamkan. Kemudian ketika babi diharamkan, apakah orang harus membunuh babi? Ulah ciptaan Allah. Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing, berarti saruhajeng orang ngalawan ka Gusti Allah. Ketika henteu aya harap, henteu aya ngalawan ka urang, antapkeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Eueuh nu kaluar tina hikmah. Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun setiap momen yang terjadi di muka bumi ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik babi. Gitulah para aulia Allah. Haram teu meunang dibunuh ketika nyana henteu ngalawan ka urang. Deuk naon atuh? Titah dikaji satu nu mantak diharamkeun untuk mencoba manusia. Imam Syekh Yakub dalam tafsirna ngajelaskeun supaya manusia ieu narajang apa henteu. Cak Allah aing nyieun babi haram sok sia wae dicoba ku babi ngadahar henteu kana haram. Percobaan. Nomor kedua, nu mantak diharamkeun babi eta nu sabenerna mah aya panyakitan. Andai kata engkau memakan babi, penyakit zahir jeung penyakit batin bakal terjadi di diri maneh. Satu, karena diharamkan jauh ka Gusti Allah. Dua, karena diharamkan awakna bakal terjangkit penyakit. Dua. Nomor katiluna di babi aya adab anu pang jore-jorena. Sekian hewan pang teu adab-adabna adalah babi. Sebab barang daharna ge utahnyana masih keneh di dahar deui. Ketika aya dahareun dikiihan ku manehanana, sanggeus dikiihan di dahar ku manehanana. Makhluk mana, hewan mana anu modal kos kitu? Urang teh titah neuleuk kana babi, ulah seperti babi. Masih loba hikmah-hikmah dina diharamkeunna babi dina tafsir. Masya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat silareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus pisan tamu undangan anu ti Tungtung Jawa Barat, Tasik Malaya,
nu kamari simkuring kunjungan ka pesantren Darul Ulum Petir anjeunna tepang sareng simkuring di restoran Strawberry nu mayarna mah kula tetep. Anu kusimuring dimuliakeun yakni Kiai Haji Miftah Fauzi. Horenganan lahirna mah sarua jeung Ki Jamal. Ngan nyangsang bae beureun di Tasik teh nya. Kabawa ku angin. Angin beliun. Cinta ngaranna. Cinta mah bedas, urang Banten jadi di Tasik, urang Tansik jadi di Baduy. Oge ka kiai nu sanesna Kiai Haji Jamal, Kiai Haji Fudoli, Kiai itu di tukang mah kiai kabeh. Alhamdulillah halal hadir termasuk para habaib zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana nu kusimkuring dimuliakeun. Panitia penyelenggara harajaban Kiai Haji Masyuri dan perangkatna anu kusimkuring dimuliakeun. Para qori nu alhamdulillah malam ieu geus ngadengung-dengungkeun kalam Allah anu ku urang ka kuping menusuk hati. Mudah-mudahan nu araya di dieu bisa ngaraji seperti anjeunna. Dipaksakeun ge hese. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Jam setengah 12:10. Simkuring khususna umumna urang sadayana masih keneh tegar. Padahal simkuring geus wanti-wanti ka Pudadi, ka Haji Entoh, ka Haji Mu, ka panitia. Para kiai diberi kebebasan simkuring mah geus doa bae. Mun eureun jam 12 geus doa. Sarakeun. Ngan setengah jam sewang. Ai bayaran mah tetep. Gara-gara nyana sita. Dasar bararego. Ya Allah ya Rabb. Tapi di lisan hungku tuh masa si tepi kana kolbu moal hiber atuh. Wengi ieu urang kempel lain nang urang digerakkeun ku Gusti Allah berkat mahabbah cinta ka utusanana, cinta ka kasihna anu dipercaya hamba Allah nu tadi geus didengungkeun bi abdihi. Ialah kepercayaan Gusti Allah di akhir zaman, diutus anjeunna jadi nabi, diutus jadi rasul. Sakumaha tadi sate acan hijrah ke Mekah diisrokeun sareng di mi'rajkeun. Kangjeng diutus sebagai pilihanana, kakasihna, kepercayaanana, jang ngembangkeun syariat. Melalui syariat insyaallah urang bakal salamet. Ulah hese-hese neangan salamet tuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng teh geus dibahas tadi soal awal Isra. Dibelek, dibersihan
diesian hikmah ilmu dihiberkeun ti Mekah Masjidil Haram ka Yerusalem Masjidil Aqsa di Ilya ngan sakijep ditaekeun ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha ge ngan sakijep turun ti Sidratil Muntaha ka Aqsa berangkat deui ka Masjidil Haram Mekah sakijep Masya Allah teu hese-hese padahal Kangjeng teh berangkat melewati 7 lapis langit sakumaha nu ku urang diimani Allah ngajelaskeun dina ayat suci Al-Qur'anul Karim Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislah ngadamel 7 lapis langit berikut 7 lapis bumi dilalui ku Kangjeng Nabi 7 lapis langitnya sakicep Kimiftah mati Tasik teh ti kamari ka dieu ngendong sagala rupa meureun kempes bana ge riweuh ngadengena nyobohongnya bener Ki Jamah ti Pandeglang ka dieu ya Allah mampir heula ditereup angel eta teh moal jara di wali nu kos kitu mah sebab wali mah teu beunang pungkal pengkol lamun kahiji tujuan eta bae mengkol bisa moal kapanggih jeung wali nu dizarahan teu beunang pungkal pengkol syaratna lamun urang dek ziarah ka ahli Allah ulah pungkal pengkol boro-boro ka waliullah atuh ka kabogoh urang ge ya Allah lambat amat sih Bang oh saya mampir dulu mulai suzon wah cintanya mungkin terbagi ya mulai geus tah mun cacak-cacak henteu jago pelet Ki Fauzi moal beudang untung bae urang Banten mah jago pelet nah iyalah Kangjeng naik teh melalui planet-planet dibahas ku para ahli astronom tentang planet anu 7 berbagai pembahasan Imam Jalaluddin Rumi anu luar biasa sumkuring pernah kakonya ziarah ke Turki mun kula nyaritakeun ziarah ke Turki nu dibawa ku kula ieu pasti inget tapi nu hiji mah nu hiji hating teu jauh jana mun ditanya di mana ka mana kumaha mawa awak sorangan ge riweuh si eta anu lahir di Solear teh ya Allah nah cek Imam Jalaluddin Rumi berikan daku tangga agar aku dapat menaiki langit tina pembahasan Imam Jalaluddin Rumi ternyata dikaji ku para astronom internasional 11 profesor dunia anu dipimpin ku Melvin Kevin Amerika Serikat dibantu ku Cina Chung Hua Chung wah ngaranna bener nyon teu aing teh jelas bener lah nah dan sederetan profesor-profesor mengkaji tentang bahasa Imam Jalaluddin Rumi ternyata korenganan aya planet-planet tersebut cukup Imam Jalaluddin mah dengan siloka berikan tangga kepadaku agar aku dapat naik ada apa sih di langit ternyata aya nu mere kanyana tangga taraje yeuh cenah ieu mama Imam Jalaluddin kan wali ari anu ngadengekeunna kan modal zeta kan teu kaharti bahasa aing taraje teh pajar taraje we benernya naik we Imam Jalaluddin teh ka luhur tuh datang ka luhur kunyana diunduk-unduk eta taraje teh
Oh sakjana kurang panjang tarajena, tambah deh, diendek-endek deh, baru dicekelan, tambah deh. Ternyata kewalahan anu nyieun taraje teu nepi-nepi ka langit. Coba buat tangga yang kuat dan kokoh, aku akan menaiki langit. Ada apa sih di langit? Dipanggieunkeun taraje nu kuat, tapi ternyata Imam Jalal cuma senyum-senyum. Terus dikaji ku para astronomi, ternyata horegadan planet-planet tersebut teh aya ngaran-ngaranna. Lamun urang ngaji falak mah Syamsun Syaro mirihu patuzahal ta eta. Lamun dikerenkeun mah meureun aya Mars, aya tuh kan, aya kosinus mah lain atuh sia masalah. Tah paranti nimbang doon. Ya Allah, dengan bahasa anu intelek tuh urang Syamsun Syara mirihu patuzahali dan selanjutnya eta kan. Nah eta teh dina Al-Qur'an dijelaskan antara planet ternyata jaraknya 500 tahun. Jarak 500 tahun. Lamun dikaji melalui Imam Jalaluddin Rumi per jam itu adalah menghasilkan 1 parsah. 1 parsah berarti 16 mil. Kalau 1 jam 16 mil, 1 hari 12 jam berarti 16 kali 12 jam. Kali 1 bulan 30 hari, 12 hasil tadi kali 30 kali setahun 12 bulan. Kalau tadi bulan 1 bulan 30 berarti 16 kali 24 per hari kali 30 per bulan kali per tahun 12 kali 6 kali 600 mil. Sabaraha hasilnya? Ternyata dikalikan 89,250 juta dibulatkan menjadi 70 juta. Jarak antara planet rata-rata hampir 70 juta mil. Begitu dikaji deui ku Imam Ibnu Rushd, tepat aslina Ibnu Rushd sam pemikir Islam. Jarak 500 itu lamun dijelaskan 70 juta mil antara planet. Masya Allah. Ternyata para astronom di akhir zaman dipimpin oleh Melvin Kevin tadi yang mendapatkan hadiah Nobel dari 11 profesor dunia. Dari Apollo 8 sampai Apollo 10 menang nyokot dan tidak pemahaman Ibnu Rushd sekaligus tina Imam Jalaluddin Rumi. Betapa tidak hebatnya Islam, betapa tidak indahnya Islam. Kalau para profesor-profesor dunia mengambil dari para pemimpin-pemimpin Islam, wah Islam luar biasa. Dicekal ku maranehanana, barang dicekal ku Ki Jamal jadi PDA. Islam merosot. Gusti Allah, ya Allah. Nah, ialah cerita tentang zahir. Dibuatlah Apollo. Tidak sembarangan membuat Apollo. Mereka itu penasaran ada apa sih di planet-planet luar, di bulan, ada apa sih di Mars, ada apa sih di planet-planet lain. Ternyata orang menang ngagali tina Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ngajelaskeun nu tadi teh wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihi ma min dabbatin. Ya Allah, Allah teh ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Ternyata horenganan di setiap planet aya wa ma bassa fihi ma min dabbatin.
aya hewan-hewan anu hirup. Penasaran profesor teh, di bulan teh aya hewan naon, di matahari aya hewan naon, di planet-planet lain aya hewan naon. Penasaran nya di modalan ku nya membuat Apollo. Masyaallah sabaraha triliun eta teh termasuk Indonesia membiayai teu sadar. Nah, begitu diteliti lain seetik biaya, bulan ternyata tidak punya cahaya terlihat oleh dunia. Bulan adalah hanya sebatas naon kitu ngaranna model kawah-kawah yang warnanya kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, dan kadang-kadang tidak mengenakan, kadang-kadang mengerikan. Nah, iyalah jana putus asa hayang ka pagi ejeng wama bassa fihi min dabatin. Ada makhluk apa sih di bulan? Penasarannya nak dengan triliunan, naik deh sampai terakhir Apollo 10 naik, ternyata nanaon. Tetapi hasil kajian anak Muhammad pernah didatangi oleh makhluk planet. Percayanya kalau Muhammad itu pernah didatangi oleh makhluk planet, ya atuh teu kudu Kangjeng Nabi Muhammad bakal didatangan makhluk planet nu ngaran Jibril, jahaji pending moal kebel deui ka datangan malaikat ngan beda ngaran, itu Jibril ya Israil. Tuh kan dik diaminan deuk teu gajah bakal. Ya Allah. Kesimpulan anak, ada satu keyakinan pada diri profesor-profesor dunia bahwa pernah ada makhluk planet yang pernah singgah di dunia yang bernama Jibril. Tinggal dikembangkan sebenarnya mah, tapi nutup dari sekian planet kumanehanana geus dihitung jarak tempuh antara bumi dan bulan teh hanya sekedar 4, sekian mil. Kemudian disungguhkeun deui ternyata nu tadi 70 juta mil, kelebaranna 4, sekian mil, tetapi jaraknya adalah 70 juta mil. Membuatlah Apollo anu melebihi kekencengan dari cahaya tersebut bisa jana singgah di bulan. Horenganan nyana meneliti di mana si Jibril ayana, di mana si Mikail ayana. Cak nyana ieu mah urang anu Jibril alaihi salam ge, cak nyana mah teu make alaihi salam, sing pinter beb. Dah dikejar aya jauh ka Jibril profesor teh, masya Allah. Salah satu dari 11 peserta profesor kehilangan kendali dan mati dengan tidak hormat. Ngelawan Allah, masya Allah karim. Nah, ini dia dari ucapan Imam Jalaluddin Rumi, berikan tangga kepadaku agar aku dapat menaiki, dibuat oleh profesor-profesor teknik-teknik dan segala macam teknik supaya dapat menyinggahi eta kakarak bulan. Selanjutnya bakal ke berbagai planet hayang penasaran hayang nyaho makhluk wa ma bassa fihi min dabatin. Batur mah geus datang ka dinya Yahudi urang iraha. Walaupun henteu bener, walaupun kurang tepat, tetapi nyana ada satu keinginan di modalan ku dunia. Ya Allah ya Rabb. Ternyata sampai saiki ora hasil. Lah ning bulan itu ora ana opo-opo. Ora ono, nanaon ternyata hampa udara. Bagaimana akan ada makhluk sementara udara pun hampa, kehilangan jejaknya. Ternyata Imam Jalaluddin Rumi menjawab dengan dirinya, oh, tangga yang akan bisa menaiki langit adalah kepalaku dan kepalamu. Jika Anda ingin sampai ke langit, tidak usah pakai tangga, tidak usah pakai Apollo, cukup dengan kepala kita. Tanamkan kepala kita, tundukkan kepala kita, taruh kepala kita di bawah kaki kita, kita akan bisa naik ke langit melalui kepala kita.
hese bahasa walimanya teu karti aing teu karti teh sebenarnya. Ya Allah ya Rabb, horenganan hulu urang anu bisa naik di hulu urang di sirah urang teh horenganan di dieu teh aya sababaraha tempat ya Karim. Mun kurang dibahas dina ilmu hikmah Imam Ghazali nu sok dijelaskeun dina kitab Bilagah Johar Maknun Ukudul Juman ieu teh kan kabagi 5 nya. Nah tidinya lah lamun ku urang diolah bakal pinter urang melalui kepinteran bakal dibangun dunia. Dunia dibangun dengan kepintaran, dengan kepintaran ilmu manusia gunung bisa rata, dengan kepintaran manusia laut bisa diuruk, dengan kepintaran manusia cewek nu teu daekeun bisa nyungsep pelet. Ilmu ngaranna urang ngadenge-denge peletnya ngentab sebab di dia anu teu boga pamajikan. Panas perasaan hate teh make jas ku make jasna, BHS ku make BHS. Nah itu boga pamajikan mana hari teh hirup hampa sebenarnya mah percis kos di bulan bae kos kitu hampa udara. Tenang sakedeung deui kula bakal diberek kula geus boga janda umur 85 tahun. Masyaallah. Tuh kan lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata salah tafsir ketika ahli-ahli tafsir dari berbagai mufassirin mengartikan wa ma bassa fihi min dabatin teh horenganan bahasa majazi. Atuh endek neangan makhluk di bumi mah babari, tapi neangan makhluk di langit, neangan makhluk di bulan, di panon poe. Malaikat anu paranti narik panon poe ge nya geus neuleudeuy isi cenah geus tereh tak encan. Emang kono panas teh nya. Panas ya Allah ya Rabb. Kumaha deuk hirupna tuh di ditu. Nah lamun urang teu ngaji tafsir bakal bahaya sarua jeung para Yahudi. Di manaan kumana zahir cilaka. Nah Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun taro kepala kita di bawah kaki kita. Jangan adigung sakumaha tadi cek Ki Jamal. Kabatur mah bisa nya. Ulah ujub lah, ulah takabur lah, ulah riak lah. Pugunya na ceramah di dieu hayang dihadiran deui ka ditu. Ojol. Atuh jana aya muatan. Beuh nyanda deuk nyundatan ngundang ka urang kabehan supaya dihadiran kaberkatan ta moal. Ya Allah ya Rabb. Nah, letakkan kepala di bawah sakumaha anu diucapkeun ku para masyayikh mahasyayikh sufi. Imam Ghazali, Imam Kusyairi, Imam Jalaluddin Rumi, Imam Syekh Athaillah dan sederetan tokoh-tokoh sufi. Lamun hulu urang geus ditenden di suku berarti geus rendah. Cirina daek sujud ngan sujudna asli merendahkan diri ka Gusti Allah. Mantak berkatna oleh-olehna Isra Mi'raj teh sujud ka Gusti Allah. Paranti naik ka Gusti Allah. Lamun Kangjeng ditaekeun ku Gusti Allah, loba hamba-hamba Allah selain Kangjeng Nabi anu bisa hiber. Loba kiai anu ngobrol di dia tapi horenganan kapanggih di Mekah ibernya na geus teu kudu dicaritakeun ambalaya. Nah jang naikkeun diri urang ka Gusti Allah cek Gusti Allah Muhammad salat aslikeun salatna sujudna nu bener. Ketika urang sujud ulah make BHS engkena merekna sok dideuleuhan bae ulah make tamer jabatur mah henteu nyana meureun nya kunaon dibejakeun ka urang panyakit nyana dibejakeun ka urang teu beres Ki Jamal teh ye atuh nyana mah nyana bae urang mah leuwih parah. Tah ieu dengan penuh kerendahan hati ulah aya nanaon di benak kolbu di dia tenden dia handapeun suku
cirina mun dicarekan moal marah, mun teu ditanya moal marah. Ieu mah lain Pak. Ki Fudoli liwat teu nanya, teu nyaho aing kiai tolol tuh. Masyaallah. Aing teh geus tenar sebenarnya mah Ki Fudoli kunaon teu nanya ka aing. Bebeja ka Ki Jamal, aing liwat teu ditanya, cek Ki Jamal sarua aing, baroblok jelema kuari mah. Tolol ceknya lain nambahan. Nambahan naon? Tuh siapa sok implik-implik bae. Tak eta eueuh lamun ieu geus bisa ditenden di hadapan suku ulah aya naon. Penyakit-penyakitna baca Minhajul Abidin, baca Ihya Ulumuddin. Kajen teuing urang jadi bupati, urah boga rasa bahwa aing agung. Jabatan bupati ku aing bakal digunakeun pake ka Gusti Allah. Beuh ngomong mengeunah. Mana bupatina? Urang jadi gubernur ulah boga rasa bahwa aing teh pemimpin anu pangluhur-luhurna di provinsi, tetapi naon hartina di mata Allah. Ye, urang teh memandang makhluk-makhluk Allah tergantung mata urang. Begitu tergantung mata urang, tergantung kolbu urang. Ketika urang ningali nu hideung, cek urang teh budak hideung amat pandangan mata ieu tersep aing ka nu hideung. Ketika nelenu putih, putih kos Belanda gitu tersep aing. Pandangan mata ieu. Ketika neuleuh urang parahiangan, ya Allah. Atuh Ki Fauzi ge nyangkut di ditu. Tah, ieu pandanganan. Pandanganana sebatas mata ieu. Tuh, tapi ketika memandang nah ieu dilangsungkeun ka dieu, ternyata makhluk-makhluk Allah teh aya nu bogana, aya nu ngendalikeun. Geus eta hideung teh kudu bogana dihideungkeun, putih kudu bogana, jangkung kudu bogana, inget bae ka nu bogana. Masya Allah kabeh bagus sebab nu ingetna lain ka etana ka nu bogana. Kolbu. Masya Allah. Ketika orang memandang babi, dina Al-Qur'an 4 ayat menyitir tentang babi. Babi teh diharamkeun. Kemudian ketika babi diharamkan, apakah orang harus membunuh babi? Ulah, ciptaan Allah. Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing, berarti saruhajeung orang ngalawan ka Gusti Allah. Ketika henteu aya haram, henteu aya ngalawan ka urang, antapkeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Nu kaluar tina hikmah. Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun setiap momen yang terjadi di muka bumi ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik babi. Gitulah para aulia Allah. Haram teu meunang dibunuh ketika nyanan teu ngalawan ka urang. Deuk naon atuh? Titah dikaji satu numantak diharamkan untuk mencoba manusia. Imam Syekh Yakub dalam tafsirna ngajelaskeun supaya manusia ieu narajang apa henteu. Cak Allah aing nyeun babi haram sok sia ku aing dicoba ku babi ngadahar henteu kana haram. Percobaan. Nomor kedua, numantak diharamkan babi eta nu sabenerna mah aya panyakitan. Andai kata engkau memakan babi, penyakit zahir jeung penyakit batin bakal terjadi di diri maneh. Satu, karena diharamkan jauh ka Gusti Allah. Dua, karena diharamkan awakna bakal terjangkit penyakit. Dua. Nomor katiluna di babi aya adab anu pang jore-jorena. Sekian hewan pang teu adab-adabna adalah babi. Sebab barang daharna ge utahnyana masih keneh di dahar deui. Ketika aya dahareun dikiihan ku manehanana, sanggeusna dikiihan di dahar ku manehanana. Makhluk mana, hewan mana anu modal kos kitu? Urang teh titah neuleuh kana babi, ulah seperti babi. Masih loba hikmah-hikmah dina diharamkeun ada babi dina tafsir. Masya Allah. Kuari urang dibere koron. Cek Habib Lutfi mah lain korona kolorna. Kolor sia merenya. Nah, ente teh apa? Lamun eta khunfas lalai kalong diharamkeun. Haram hukumna. Setelah diharamkeun teh aya hikmah. Tetapi dibunuh mah ulah.
Sebab satu-satuna hewan anu pernah berdoa ketika Masjidil Aqsa dihancurkan ku Yahudi, aduh bisa ngadoa diterima ku Gusti Allah iwal ti lalai. Lalai ngadoa, ya Allah ya Rabb, andaikan saya punya kekuatan dan tolong berikan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya, kekuatan ini akan saya jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk membangkitkan Masjid Aqsa supaya tidak jadi dihancurkan. Tolong ya Allah, berikan saya kekuatan, gunung supaya bisa dicabut ku kaula, laut supaya bisa diarahkan saina ku kaula, jangan hantem Yahudi nu nyaho kecuali hanya para aulia-aulia Allah. Doa lalai. Masya Allah, orang tuh pernah ngadoa ku hari eleh kulalai. Nah, ketika diharamkan ke Gusti Allah, awas cek Gusti Allah, karena nyana pernah berdoa seperti eta, di tubuh lalai bakal aya sum eta adalah racun. Ketika didahar tanpa aya alasan, awas ya. Ketika aya alasan jelema bengek baheula kan Nabi Brozak bengek ubarna ieu geus asa bengek eta. Ubarna akhirnya datanglah ka dukun, cak dukun ngadahar lalai. Wow, ini makanan saya cakna. Mantan nyana mah hampir kos lalai itu. Nah, didahar eta mah aya alasan. Nah, ketika tidak ada alasan seperti di Wuhan. Bener tuh aing ngomong eta. Di Cina teh habis makan orai, bayawak, buaya, lalai, orang nu diharam-haramkeun teh eta teh nyieun makan besar. Kurang leuwih piringna 13 juta. Didalahar terus. Itu cuma 2 hari setelah makan tersebut keluarlah penyakit virus corona. Bahasa batur virus, bahasa orang kuman. Letik mah kuman. Tapi coba ge dipapalangkakan. Lamun geus ka tengah-tengah palangkakan. Eta kuman deuk dipicin ge ulah ngeunaheun. Tuh sia makan dasar ararosok garoblog. Eta kuman, Masya Allah. Mantak wari ge haji rusdi mah teh haji rusdi eta na kumanan bae. Teu meunang dieuweuhkeun. Ada satu keindahan daripada ngahayal. Tuh ya, iyalah virus. Nah, akibat barang haram terus dihalal. Tadi Kang Jin diturunkan untuk membawa syariat. Melalui syariat orang bakal selamat. Bukan saja di Cina, bukan saja di Italia, bukan saja di Amerika, bukan saja di Iran, di Indonesia ge loba nu geus ngadahar orai, loba anu ngadahar lalai, kepiting ge didahar. Kemudian tadi dinya dalam mendekai mah pemujiono teh naon ngaranna? Bayawak. Kadal, dasar kadal ngomong kadal. Iya, sasada sorangan nyana. Ya, bangkong dan lain sebagainya. Tunggu akibatnya. Kula masuk boga dongeng kieu we. Ketika Irak erek dibanjirkeun, malaikat geus siap bengawan Furat karena dibuka banjir. Jam genep bakal dibanjirkan ku malaikat. Turun malaikat rahmat. Aya naon ieu? Banjirkan. Emang kunaon? Di negeri Irak 400 jelema nu zinah malam ieu. Oh. Cek malaikat wajar lamun deuk dibanjirkan. Tapi kula boga data. Data naon teh? 900 jelema nu penting takarrub ka Gusti Allah. Wali-wali Allah 900. Lamun Bajung 400 jeung 400 banjirkeun. Tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu takarrub ka Gusti Allah. Malam tadi 400 nu zina, 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan nu huluna bisa ditenden di hadapan suku. Ulah jadi dibanjirkeun. Ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah bener. Ulah jadi langsung keran ditutup di saat Masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi, ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Samarukna kumaha ulah ngecek ka kiai, ulah ngahidakeun ka kiai,
awas sebab hareureupna jelema teh ku kiai lain model kiai nu tadi. Kiai nu huluna bisa diteuneun di handapan suku anu eueuhna naon eueuh kepentingan naon. Masya Allah. Nah iyalah keistimewaan ahli-ahli Allah. Masya Allah karim. Nu mantap kecintaan makhluk, kecintaan manusia, kecintaan hamba dari berbagai kelas, mulai ticacah ka menak ka ahli-ahli Allah mah tetep dedeuhnya jeung naon kitu ngaranna cinta. Teu bisa dipohokeun di kolbuna sebab naon? Aya sinar anu nembus kana kolbu nu hese diomongkeun. Etalah virus. Lamun virus penyakit tadi bahaya, tapi lamun virus anu mengandung sinar, ya Allah, gambaranana bakal nembus ka dieu. Tek ulah ku bahasana, ulah ku ngajina, kakara kapanggihna bae ge pohara. Komo bari jeung sasalama. Kuali mah teu meunang sasalama. Virus. Geus sasalaman teh make ieu bae. Ya. Ya Allah. Iya. Lamun pemerintah ayeuna peduli, alhamdulillah. Walaupun unsur politisna kukulah henteu kudu dicaritakeun, gede. Tetapi kepedulian pemerintah, alhamdulillah, disemprot ya kabeh tanda peduli supaya makhluk rakyat aman nyaman. Presiden geus kanjurkeun, peduli berarti alhamdulillah. Bahkan seluruh masyarakat tidak usah keluyuran, tidak usah keluar, cukup belajar di dalam rumah saja. Tinggalin zaman. Kiai mah geus tiba heula dulur, udah sok ka jalan-jalan haram. Di imah bae cicing, molah awewe mah ulah ka masjid. Cukup di imah ge salat teh kudu di hareup, teu kudu di tengah imah, di kamar lagi mun aya leuwih jero deui kamarna. Geus tiba heula kami mah ngabahas kos kitu, kakara kuari bupati ngabahas, tinggalin. Eleh ku kami sebenarnya mah. Ya Allah, matak aya nu model kos kieu. Aya hikmah berarti di balik corona aya hikmah. Manusia tedek di ka Allah keun ku Gusti Allah ku Allah dengan cara Allah. Hikmahna ulah ka mana geus bae urang penting mandi wudu make baju nu putih asup kamar uzlah ngaranna bawa HP. Goblok jadi WA-an di jero kamar tolol. Anak buah Habib Rozak mah kitu kabeh. Jeung Haji Pendit tarolol kabeh. Aya uzlah mawa HP. Amankeun dititah urang ku agama. Masya Allah kamu orang boga wiridan sholawat sadajar teu dititah ge ku bupati ku gubernur ku presiden emang pagawean aing. Rendahkeun hati urang, gerak Allah. Setiap momen yang terjadi ada muatan amanah dari Allah. Kieu cik Imam Jalal, urang boga penyakit darah tinggi, eueuh nu bisa nganasehatan ka urang kecuali dokter teh menang ngaji teh ti Ibnu Sena asli nama ilmu kedokteran teh Islam di antarana ulah ngadahar lauk asin, ulah ngadahar asin-asin jeung sederetan anu ngabahayakeun. Eta teh titipan Allah melalui lisan dokter. Mun hayang nyaho seperti itu. Dokter anu belajar disampaikan ka urang. Kok teu manjur sih teh ucapan dokter teh ka pasienna? Nu teu manjurna muatan bayaranana. Lamun dokter ikhlas, sod ikhlas. Sod. Atuh bakal hebat. Karena teu ikhlasna ieu lah sagala rupa ge lamun ikhlas mah masyaallah kali hikmat nu baheura teh ari ikhlas hebat. Barang ahli hikmat nu ayeuna muatanana jelema dakwah dari panggung ke panggung baheula mah hebat. Wasilah aya masjid di Cilongok eta teh kiai dakwah ka dieu. Dijieun lah masjid lamun lain ikhlas moal bisa. Eta kiai nu kamari ieu zaman kolot-kolot urang, bapak-bapak urang, tapi kiai nu ayeuna begitu balik kiaina masjid dijual. Nu keur ieu mah nyieun masjid, barang balik Haji Jamal masjid dijual. Haji Jamal kadinya di keur ieu mah pan raja bandi dijual kiai. Emang kunaon barang kiai ngomong teh di dieu aja teu betah lah dijual bae. Salah masyarakat apa salah Ki Jamal? Ki Jamal teu ikhlas.
lain Jamal ieu mah guruna. Ikhlas. Ada sejuta titipan, ratusan titipan, puluhan titipan pada lisan-lisan makhluk Allah, ulah seperti beragama Islam. Imam Ibrahim Al-Adham manehna kan guru supi nate pendeta. Guru supi da Ibrahim bin Adham teh pendeta. Ya Allah ya Rabb. Ketika jalan asup ke gereja, cek Ibrahim bin Adham, wahai pendeta, Anda ini disegani, Anda ini dicintai, dan Anda dikagumi oleh umat Anda. Apa sih rahasianya? Cek pendeta, satu rahasianya. Apa? Setiap hari, walaupun saya ingin makan, ingin minum, tapi tetap makan saya hanya satu kacang dan satu teguk air. Itulah rahasia. Waduh, Cek Ibrahim bin Adham hebat. Sudah berapa tahun Anda seperti ini? Saya sudah 30 tahun melakukan seperti ini. Maksudmu, saya terkagum-kagum dengan pelaksanaan seperti itu. Saya merasa kagum. Ketika umat datang, saya diagungkan, dimuliakan, dicium, dan berbagai pemberian-pemberian. Itulah yang sangat saya kagumkan. Aslinya saya tapak satu hari satu kaca. Ya Allah, cek Ibrahim bin Adham, waduh ya guru aing cek keluarnya nak, setelah keluar dipraktekkan kumanehanana. Lamun pendeta siji kacang sapoe, aing mah setengah kacang. Geus kaleuwihan aing mah. Haji Pendi mah mun nyaritakeun kacang teu boga kacang. Teu boganya nama. Urang mah lamun kuari nyaritakeun kacang balik atuh aya. Nyana deuk make kacang naon? Kacang kedele, leg-leg ku sia. Ayo kunaon ngejudul ka kacangnya. Nah, iyalah keistimewaan seorang manusia nu zuhud anti dunia. Yakni hulu bisa ditenden dina suku. Masya Allah karim. Nah, ketika seseorang mempraktekkan penyakit-penyakit batin sehingga terasa diri teh jeung taneuh saturunan. Percis sakumaha urang diasupkeun ka kuburan bek buka ieu na tempelkeun ieu na minha khalaqnakum asa ngaganti taneuh ieu balikeun deui garege ka taneuh. Jelema geus bisa kitu keur sadar ku hari. Hiber bakalna lamun Syekh Mansuruddin ti Mekah ka Banten hiber. Lamun Syekh Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura hiber. Lamun pamijahan Syekh Khalil Syekh Muhyiddin Khalil nyana melempang di luhur. Loba kiai-kiai anu kuari masih keneh jasad nama di dieu tapi hati nama dikontrakan. Loba keneh kuari gaya kene make jas biasa rajaban biasa orenganan ieu na mah WA-an jeung dikontrakan jurig mah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panjang lamun dicaritakeun tentang perjalanan sakumaha Imam Jalaluddin Rumi. Inti daripada Isra Mi'raj adalah naikkeun diri ka Gusti Allah. Mun Kangjeng mah langsung ditaekeun ku Gusti Allah. Para aulia Allah nu dimorod langsung ditaekeun. Para aulia-aulia anu suluk ditaekeun ku Gusti Allah. Urang bisa naik derajat sesuai jeung kadar urang. Kumaha carana? Balikeun ku ari. Taekeun ku ari, mi'rajkeun bahasana cek Imam Jalal tina bodoh supaya jadi pinter. Mi'rajkeun. Urang teh bodoh wudu, bodoh salat, mi'rajkeun ngaji mantak naon. Jelema nu ngaji keur mi'raj. Robah bila nu tadina urang teh teu pati bisa itu maca kitab teh. Mi'rajkeun datang ka pondok pesantren, kena ngaji nahu, kena ngaji bilagah. Engke geus bisa hasil mi'raj. Mi'raj urang mah kos kitu. Kabelah dieuna fikihna geus bisa, tauhidna aya, hasil mi'raj urang. Kemudian atuh ilmu tasawufna aya, praktekeun geura ku urang, derajat urang makin hari makin naik, makin hari makin naik, makin hari makin naik. Amanatna saeutik geus bae mi'rajkeun diri urang melalui Isra
mi'rajkeun urang merubah bae tina bodoh kana pinter, tina teu nyaho kana nyaho. Ketahuilah Allah. Setelah Allah bisa diketahui ku diri urang dengan cara mengetahui urang heula. Man aropa nafsah aropa roba engke bakal hiber urang ka Gusti Allah. Konsepna seperti eta tapi praktekna kudu berkelana heula. Kudu berkelana heula watak Oma Irama teu salah. Dalam aku berkelana tiada yang tahu. Waduh raja dangdut hebat eta. Horenganan mencari ani tah mah. Urang mencari ilahi. Gitulah para jamaah kaum muslimin, lamun Oma Irama berkelana hanya sebatas mencari cinta, sebuah cinta zahir, urang mah sebuah cinta batin, cintakeun ka Gusti Allah melalui berkelana. Tentuna berkelana mah laut yang dalam kita seberangi, gunung yang tinggi kan kudaki. Wah, tuh kos gitulah berkelana mah. Tapi tetap berkelana kudu boga modal. Tanya heula ka guru ulah seberkelana bae. Datang ke Merak siang jongkeng di laut. Ya, aing dek hiber saja ya. Langsung teguh guru deui, langsung gujubar bae ka laut. Tinggal sebuah nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haji Pendi berkelana mati di Merak. Atuh kudu boga guru. Panjang mun urang nyaritakeun perkelanaan, nyaritakeun Isra jeung Mi'raj. Isra adalah berkelana menurut Imam Jalaluddin Rumi. Mi'raj adalah merubah diri supaya tibodoh kana pinter. Hasil kajian nu tadi tina sababaraha ayat nu kukula dipunggas-punggas ialah keistimewaan Isra jeung Mi'raj dibahas ku para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cintakeun urang ka Allah, cintakeun urang ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab eueuh nu bakal bisa nyapaatan di yaumul jaza kecuali anjeun. Kecuali bantena, kecuali Kangjeng hese urang ka Kangjeng teh teu cinta-cinta, cintakeun ka para sahabat anu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi. Teu kaalaman para tabiin, teu kaalaman atsba tabiin, can kaalaman atsba tabiin nu kuari lisana tetep anu bener-bener pengagum Allah, pengagum ahli Allah eta cintakeun. Ulah ka mamana. Insyaallah urang dihijikeun jaga di akhirat di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kula tadi pangkas nyaritakeun planet-planet hiji-hijina aya rahasia sebenarnya mah pohara tina pembahasan wa bassa fihi min dabatin qabla itu huwa bijam'in idza sya'u qadir. Masyaallah dibahas eta urang bakal tercengang satu-satu planet. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anakan ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe kitu bae tah. Sajodo. Kabeneran. Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis.
modal berbes lah gitu. Rada kurang geli. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah, tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung labuda, tah labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijatah. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol teh iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua. Asup ka jero hatena Bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan mungkin nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin ta Bil. Cak jurid. Ya pugu cak jalan teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil. Eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu. Demo apa kan itu? Kamari kan demo ke Jakarta. Demo. Pugu ye ge cak Qabil teh. Aing tetep bae embung kajian ku kumaha ge. Embung bae. Beja ka abahna. Bah. Naon Qabil? Ubah abah bae. Ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu. Ari kitu. Instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu. Manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis. Ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun ku kumaha ge. Kadengeun ku Habil. Cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae. Namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia. Engke ge urang bakal baliknya ka Allah. Darah sia. Ngomong sangeunahna bae, geus bae we, ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen ku kumaha. Lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah. Emang abah bangka warah ya. Mulai tah eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina tah tidinya. Tidinya tah. Di Cikubaya duaan tah sok nyarekan abah teh. Ieu. Masya Allah. Mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhta Habil wa yuzawija Habil Iklima
eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklimah instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kumaha kula mah embung kajian kumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak ayah sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan mah tah. Saeutikan keneh jelema teh teh. Atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Henteu tah geus mulai henteu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil. Qabil. Ieu mah kajian kuku mah kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang. Ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini cenah moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian gua kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapanggih wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kebenaran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang nanti dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu diletab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak bosan kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek
tekebal langsung turun sene neong itu turun sene cak Qabil pasti nu aing nu dilentap ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu turun sene ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentap ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba omong cak Qabil teh abah guari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu mantap tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil
nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teh bisa gara-gara sia aing bogor mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adinaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kaburu ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh bae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ka eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan
teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ke situ balangan nasehatan sagana wah ini teu bisa diomong ku kumaha Masya Allah tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseueun amat cak iblis ya atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong aja da di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana Masya Allah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararu tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah Dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul baik. Dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran dedeh jeung nyaah masyaallah.
kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fab'atsallahu ghuraba wallahu a'lam